Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asmana Allah nu hawalas tur maha asih. Geus teu kasipuh ku waktu, teu kahalangan ku mangsa. Dinten ieu enjing ieu jadi cicireng rombongan anu bade paturai tina parantos rawuh. Sumangga urang abringkeun, urang doakeun dua wawakil siswa kelas 8 Kupang Bagea Tilingkung Seni MTS Al Ihsan Babakan Banten. Prosesi Pangbagea dingawitan. Cai, sampun kanu maha agung anu kagungan kun payakun jelek adeg largu melar sakur kersana kawasana di langit pating kartib di dunia pating kulisik gumilisik di alam gaib puji syukur kanu agung ucapna alhamdulillah bari puji syukur kana agung ayatna alhamdulillah. Doa raja, raja doa raja nanging Allah tina hate anu wening tina rasa nu rumasa dina hate nu masket dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di pangku digandong priogi kaunanya saha cenanya eta Nini Candoli teh Alan Maulana kelas 7B putra Bapak Nana Sumarna sareng Ibu Mumun Sumarti Alan kapayu sam menuju wawakil anu geulis anu kasep nyaeta Muhammad Fatir Al-Fariji sareng Yesid. Tepuk tangan hadirin yang meriah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Maju gulang-gulang anu kasep kasep samperkeun wawakil nu bade paturai kasep geulis Muhammad Fatir Al-Fariji Yesi Trisna ieu kula gulang-gulang
bade ngabimbing sembah baktos AA Muhammad Fatir sareng Teteh Yesi Trisnawati. Virgi Febrian kelas 8 putri Bapak Nana Sutisna Ibu Nokrudianati bade mayungan wawakil anu paturai dupi anu jadi kelas wakil Yesi Trisnawati putra Pak Otong Subarta Ibu Yaya Muhammad Fatir Al-Fariji kelas 8 putrana Bapak Maman Ibu Rike Suti. Payung diputer-puter tandana roda kehidupan teh robah maju kasep BJ pek payung agung gerak angkat Virgi Febrian majeng kawa wakil siswa anu bade paturai tileng anu bade dilepas upangersa ibu ke haji sembah batos teteh bating hey 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 oe ae oe ae oe ae oe ae oe ae oe Ibu guru, Ibu Atika, Ibu Is, Ibu Neni, Ibu Alih Padi Pakaulan, Bapak Alih SAG Raya ieu teh. Ibu Rita aya, Bu Tursi aya, Ibu Wiwin di 4, Ibu Ayu Wahyudi, Dr. Andes Asep, Samsu Isnawati, Ibu Dede, Ibu Dia, Ibu Yoyo, Ibu Rina Dulen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, urang di papateulah. Urang singla rep angin eureun heula. Di dieu rek aya acara jeb sora simpe heula ieu kuring rek bewara dulur-dulur nu ti kidul saderek nu ti kaler teu katingali teh pali dieu bedia teu katingali ieu nini candoli baturan hop aduh dulur-dulur nu ti kidul saderek nu ti kaler baraya nu ti kulon pon gini ti kulon ieu kuring nini candoli sibuk terus duit ku kituna pari sadaya ieu kuring hoyong menuhunkeun doa ti ketua komite hoyong partarema leungeun ti kuak komite sampel
Aya komite tos ye di dieu aya keluarga besar pendiri Aisyah sasalaman lagi itu doa. Alhamdulillah piduana bapak ieu pacan tuguk ibu kepala tati ibu kepala atas nuhun ke doa ka ibu kepala terkena nuhun ke artos suku suhu di parita antos ibu kepala Dolina masih weird. Eta saha eta air ngebaturan alah geuning kituna kopek balas teu kuat tepuk tangan untuk bagian asuh. Neni Candoli mana Neni Candoli? Mana? Ayah. Nini, iya ibu kepala milarian ya. Alhamdulillah. Kukituna, baris ada. Atul. Alhamdulillah Nini Candoli Kang Lengser bisa nambahan kanggo umroh. Yesi kuling hoyong umroh di emutan di emutan. Bisik aya. Payoyo atos di payun eta saha aya kene anu bade kaul mangga ka payun aya kene oh Bapak Haji Kuwu alhamdulillah Pak Haji Kuwu ayo Alhamdulillahirabbil alamin. Para sadaya hatur nuhun, mudah-mudahan anu dipasihkeun ka abdi sing didambi ku Allah anu mang lipet-lipet ya Allah. Aya kene eta aya kene bae. Aya kene. Ketinggalan. Pak Kuwu ka panggung, Pak Kuwu haturan. Pak Kuwu urang ka panggung. Pak Kuwu ka panggung. Pak Kuwu ka panggung. Di kieu. Digoyang lah di dieu lah. Di dieu. Hatur nuhun Pak Haji Kuwu. Pak Haji Kuwu. Hatur nuhun Pak Haji Kuwu anu bageur. Hatur nuhun kasadayana piduna ti sadayana. Mudah-mudahan aktivitas
sakola urang sing kenging ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala pidoati ku kituna para pagar ayu anu gareulis para pagar ayu nu gareulis siap-siap urang jemput wawakil anu bade panjaga pagar ayu anu gareulis bek bagiakeun lanceuk-lanceuk hidup sandak ke panggung Bapakku hati anu ikhlas doakeun kumana anu ikhlas sangkan lanceuk-lanceuk hidup sing bisa ngaontal cita-cita dupi pagar ayu anu tampil Irfani Rohima Fauzia putrana Suryana sareng Ibu Wiwin Saila Islami Putri kelas 8E putrana Bapak Ono sareng Ibu Titin Dera Nurzara Putri Bapak Aang dan Ibu Titi Risma Rahmatus Salima putra Bapak Deni kali Ibu Iloh Rahmanus Sifa kelas 7D putra Bapak Japar dan Ibu Siti Pina Trianti kelas 7D putri Bapak Ara dan Ibu Ira iya nunako gamelan Neng Suci Nurahmadani putra Bapak Dedi kali Ibu Nani Dede Fatima kelas 8D Bapak Kusnadi Ibu Kunam Riana Salsabila kelas 8 putra Bapak Heri Ibu Cici Zahra Nurjajah kelas 8C Bapak Edi Asmari Ibu Yaya Laila Tristandani putri Bapak Sudayana putri Tayat Isna Nuraini Salapan putra Bapak Sobari kari Ibu Cici Sunengsin iya ibu kepalana atuh ditinggalkan menigancang-gancang teuing kawas erek cari apa iya ibu kepala ditinggalin wilujeng Ibu Haji alhamdulillah sebah baktos di abdi pagar ayu kasep gelis alhamdulillah si gelis tos kasep pek angge kalung kebasaran ti ibu tandani si kasep si gelis tos tamat nuntut ilmu di sekolah ieu pek angge gelis kasep langkahkeun sampean anu katuhu bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil ali adib sok salim ka ibu kepala Neng salim ka ibu kepala sebah ka ibu kepala sebah ibu pidoana mudah-mudahan bisa daya sing dipasihan kesehatan kesabaran yuk Salawatu wassalam Salawatu wassalam Ya Rabbi salli wassalam Salawat ala Muhammad Salawat alaihi wassalam Salawat ala Muhammad Ya Rabbi salli wassalam sholli ala Muhammad ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullah Muhammad Ya Rabbi salli wassalam
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. salawatullah Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad. Kasep mangga naik, panganten naik. Ya, kepada wisudawan silakan menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Panggung. Sallallahu Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ledaku sampurasun ka Gusti nulas asih pangraksasa kabeh nuka agungan usik malik sim abdi saparakanca hidung kenapa nada Gusti silaka kukus nunglun tawis pang bakti kadiri nada dini ya kunima goni ngaraksa suni di paparin jalan caang no dipiring deku Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan.
Di ngadeheus secara tamada minangka wawakil kelas 8. hiji Hapunten anu kasuhun, hampura anu ditedah wireh salami 3 tahun. Sauyunan nuntut ilmu di ieu sakola, tangtos seueur kalepatan, tos tangtos ngajengkelkeun, ngahenekeun ka ibu sinareng bapa. Rumaos pisan, uang kelang, ngabangkang saliwang waktu diajar. Bedegongkan jadi guru. Hapunten, ibu, bapak, kalayan kaikhlasan mana ibu sinareng bapak. Ya Allah, mugia panjenengan ngalimpahkeun rahmat ka ibu bapak guru abdi. Ngawales kasayan sareng jasa-jasa aranjeuna. Abdi sadar aranjeuna parantos ngorbankeun segalana, utamina waktosna sareng perasaana. Anaking jimat awaking niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna nu baheula katunda kiwari kasamper deui. 3 taun katukang hidup datang ayeuna waktosna mulang. Anaking jimat awaking estuning celik putih celak herang bersih jalan sasapuan. Caang bulan 14 wening ati herang mana insya Allah hidup gelis kasih. Ibu bapak guru mupus sagala kahanjelu kalbu, kahanagaangan kanyeri ati digentos ku kaikhlasan jembar hampura kolot ka anak. Bral gelis kasep geramia gera jugjug ilmu nu leuwih luhur. Gera lumaku milari pangabisa pangaweruh pibekeleun hidup. Anaking jimat awaki jung gera lumaku gera udak cita-cita hidup kalayan dibarengan doa ibu bapak guru. Baktikeun diri ka Gusti ka indung ka bapak hidup nu paratos seueur jasana tug dugi ka ayeuna dugi ka kiwari hidup seueur ku pangarti. Anaking jimat awaki baktikeun diri ka Gusti ka agama ka nagara ka tut bangsa pileuleyan geus kasih pileuleyan sapunyere pegasimpan paturai patepang deui mugi hidup sing janten jalmi anu jamuga bral geramiang. Moalillah jeung babaturan hiji wanci anu geus ditangtukeun bakal bisa bakal
pencopotan atribut oleh Ibu Kepala. Kilengser kanggo menyebut Bapak Komite. Mana Bapak Komite nah tos di luhur. Bapak Haji Ana mama Bapak Haji Ano sok bangga lah sahabat dua nana bae atuh disunkeun karena Allah na Pak Haji. Ayo sasarengan angkat kanggo nampi atribut disanggakeun di ka sepuhna simbol yen siswa kelas 8 paratos rengse sekolah di MTS anu dibika cinta ieu. Wakil sepuh Pak Wahab ya, Pak Wahab. Tuh aya ibu-ibu sadaya. Pak Atma. Wakil sepuh. Iya. Ieu kaleresan Bapak komitena atas ieu. Orang tua murid. Ku ibu naon sumping. Disunkeun Manawi ibu-ibu sadaya abdi ngagebleng teu apal ini Pak. Ibu. Abdi beda ieu. Ibu ku ibu na panganten sareng bapak na panganten aya gitu. ya. Aya Ibu Muhammad Fatir, Bapak Ibu Reike Putri aya sareng Ibuna Yesi. Ibuna Yesi, Ibu Yayah Tarsia aya di haturanan. Ibuna Yesi, Yayah Tarsia, Mama Yesi, atanapi sasarengan atos aya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Acara puncak diserenkeunana murang kali kasepuhna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna dugi ka puncak acara nyaeta prosesi penyerahan pelepasan kelas 9. Alhamdulillah sampai beberapa menit yang lalu abdi tos mencopot tos ngalepaskeun segala atribut murangkali identitas murangkali sebagai siswa MTS Al Ihsan. Timulai detik ieu, timulai menit ieu mangga ieu murangkali diwakili ku Muhammad Fatir sareng Neng Yesi. Ayeuna sareng sadaya siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2021-2022 Ibu melepaskan kalian. Ibu ikhlas dengan ridho dan Ibu selalu berdoa untuk kalian. Selamat jalan anak-anak kelas 9 untuk melangkah lebih ke depan untuk mencari ilmu yang lebih tinggi. Ibu bapak sekalian, abdi nyanggakeun urang kali hiji abdi nuhunkeun dihapunten selama 3 tahun murang kali dididik ku abdi sapara kanca di dieu satiasa semaksimal mungkin sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang kami mampu berikan kepada anak-anak ibu dan bapak. Tekaraos 3 tahun tos kalangkung kepungkur 3 tahun ibu datang ke kami untuk menyekolahkan, untuk menitipkan putra putri ke ibu bapak sadaya. Ayeuna tekaraos tos 3 tahun mangga abdi nyanggakeun deui. Alhamdulillah murangkali anu tadina panginten nuju ngawitan mah masih aralit masih Arya ayeuna tos katingali jajaka sareng gadis tos jarangkung tos Arya
ilmu sakdik digentos alhamdulillah. Mudah-mudahan ku ayeuna 3 tahun di dia belajar nambihan ilmu pengetahuanna kangge bakal aranjeuna. Hapunten anu kasuhun abdi saparakan cara rencangan guru-guru di Al Ihsan Manawi kemampuan sakieukeuna mudah-mudahan anu apa yang disampaikan, apa yang diberikan kami kepada anak-anak ibu dan bapak bisa bermanfaat untuk bekal hidup di masa depan dan di masyarakat. Panginten eta ibu sakali deui abdi nuhunkeun hapunten anu sageung-ageungna dan mudah-mudahan putra putri kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah di masa depan. Panginten itu ku abdi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9A harap berkumpul di belakang panggung. Ibu abdi nampi di murang kalih nuhun saageung-ageungna. Nuhun anu saageung-ageungna murang kalih abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu sareng ibu guru sadaya, bapak guru sadaya anu tos ngawuruh ngadidik sareng asuh putra abdi. Abdi nampi sareng ngahaturkeun nuhun pisan ka ibu kepala sekolah sareng sadaya bapak ibu guru MTS Al Ihsan dan perwakilan sadayana sepuh kelas 9 ngahaturkeun nuhun saageng-ageungna ka ibu, ka bapak-bapak guru, ibu-ibu guru sadayana. Mudah-mudahan amal baik ibu bapak guru sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu nu di kenging kumurang kali bisa bermanfaat dina kehidupan di masyarakat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu batur hayu batur hayu batur urang hayu batur hayu batur urang sasanoan heula bilelayan sapunyere pegat simpai bilelayan baturai patepang deui gunung guntur jalana karaja galuh mundur amit mundur dakuri arek pajauh bilelayan sapunyere pegat simpai bilelayan baturai patepang deui amit mundur amit kaca panurea amit mundur akuri arek membara batur gunung guntur jalana karaja galuh amit mundur dakuri arek pajauh amit mundur dakuri arek pajauh hayu batur urang sasanoan heula hayu batur urang usul
Pak Kuwu hatur nuhun Pak Kuwu wilujeng Pak Haji Pak Kuwu hatur nuhun Pak Kuwu